Warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Kinar Amir Ali ti kelas 11 2 hiji. Abdi bade macakeun fikmin atawa fiksi mini nu judulna Poe Salasa. Poe Salasa fikmina Rameli Agam. Geus taunan ngalangan meuli tarigu ka toko Jaya teh. Ti zaman apa aya keneh? Ti masa sok nunutur apa balanja tarigu. Nu maneh markiran di toko Jaya teh Mas Joko. Salila jeung tepung jeung Mas Joko sok angger nyaritana. Pajar mun poe Salasa mah bebenangan ladang markiran teh tara nyumpon keur sotoran. Duka kunaon? Salami markiran di dieu ninggan sinten? Salasa mah sok tekor we. Pokna. Kitu jeung kitu poe dongengna teh ngeunaan unggal poe Salasa nu meh sepi nu parkir di eta ruko. Kadienakeun kuring areng panggih jeung manehna. Da ayeuna mah geus aya pagawe khusus purah balanja tarigu. Basa hiji waktu kuring nu balanja kasampak teh tukang parkirna lain Mas Joko. Ari Mas Joko ka mana? Cekeng ka nu boga toko tarigu. Mas Joko mah geus maot poe Salasa kamari. Cek manehna. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.